Bikang cenah we menigoli puak nama hangit moal aya kula mun eueuh indung bapak kula mantak para pemuda mun hayang berkah hormati bakti kana jadi indung bapak lah coba cengir haram jadah doang dihewaeun naon sebabna al madrasatul ula indung teh madrasah pertama hayang pemuda boga pajikan anu narurut jangan buta aing kamayi macam manggil oyah dina iyang ngaju dicoyok wae huyuna iyoy-iyoyan cenah masya Allah bae mata aing mah sareup haran cek incuna abah kunaon aing labuh pan abah guru silat teu katakis ku aing laleur mah cenah sesungguhnya surga diharamkeun cek Rasulullah jeung nabi-nabi nu sejen kecuali kaulah heula nu asup ti heula wa hurrimat alal umami surga diharamkeun jeung umat-umat nu baheula hatta tadkhulaha ummati sehingga umat kaulah heula nu asup masya Allah ulah loba mangkoh dicabok dia ku aing hanya ini di neraka tidak bisa coba cabok karena panas gitu cenah kiai kula teu boga naon batuk bawa ku dia batuk kunaon lumayan batuk di masjid batur teu narundutan ngadenge batuk urang koh deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin amma ba'du faqala azza wa jalla fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim walaqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula wa qala an-nabiyyu Muhammad innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati wa qala fi haditsin ukhra man fariha bina farihna bihi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan urang sadaya nu halaladir wengi ieu jaga dipe kiamat sing kenging syafaat ti mantenna al-mukarramun wal muhtaramun para kiai para ustad nu nampak halaladir di payunan urang anu sekaligus ku jisim kuring dipika hormat wabil khusus kiai-kiai kampung satempat
umumna kiai nu haladir di dieu urang daroakeun mudah-mudahan para kiai sing para ranjang yuswa anu bararokah, pajabat pemerintah satempat ku jisim kuring dipika hormat, terutami pisan para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Kampung Naretel anu ku jisim kuring dipika hormat urang daroakeun mugia para pemuda para pemudi masyarakat Kampung Naretel sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang kumpul kanggo mieling kelahiran manusia anu paling mulia sakolong jagat, sehingga kelahiran Rasul teh di Arab-Arab, bahkan Rasulna can dilahirkeun geus diobrol-obrolkeun ku makhluk Allah. Ulah aja boroning manusia, ulah aja boroning nu sejena sato ngobrol jeung sato, sireum ngobrol jeung sireum, kotok ngobrol jeung kotok, bebek ngobrol jeung bebek, embe ngobrol jeung embe, ngobrolkeun bahwa rek lahir Nabi pembawa rahmat. Rasul mah kos kitu tah, ulah aja boroning manusia sato jeung sato geus ngobrolkeun bahwa rek dilahirkeun Nabi akhir zaman, sehingga cek sireum dak iraha ieu Allah ngutus Nabi akhir zaman, Nabi pembawa rahmat, ieu urang manggihan apa moal jeung Nabi akhir zaman, maka urang penting ieu kumpul ngayakeun peringatan kelahiranana. Kunaon urang kumpul ngayakeun peringatan kelahiranana? Karena urang mah kabehan rumasa jalma loba doraka, jalma teu bisa ibadah, maka urang mah moal bisa. Kula mandak nuruskeun omongan Kiai Benu ti Payun tadi tah, urang mah ka surga teh asupna kudu melalui ibadah urang mah jang jauheun. Makana manusia asup ka surga lain ku amal perbuatanana tapi ku rahmatna Allah. Ngan ieu ngomong kieu ulah digede-gede jeung nu bodoh mah bisi kangeunahan teuing. Nah hendak jaca kiai ge cenah ge ka surga mah lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah. Atuh geus teu kudu salat teu kudu ngaji, tungguan bae cenah si rahmat datang. Ih gebleg dia model gitu mah. Bisi ka ditu nangke kos kitu moal salat moal ngaji. Ayeuna urang cenah ka surga kudu ku amal perbuatan urang jang jauheun, nyorang aya hiji waliullah ibadah ka Gusti Allah 500 tahun can pernah maksiat sagede kuman-kuman acan. Begitu di akhirat nagih ka Gusti Allah, ya Allah abdi mah hayang ka surga tapi hayang melalui amal perbuatan abdi, sebab abdi ibadah ka Gusti 500 tahun can pernah maksiat sagede kuman-kuman acan. Cek Allah, oh jadi dia ka surga lain embung lain ku rahmat aing, hayang ku amal perbuatan dia. Hayo lamun dia cek Allah endek nagih, maka aing endek nagih deui cek Allah. Kanikmatan anu geus dibikeun ku aing ulah jauh-jauh, ulah aja boroning sagujur badan cek Gusti Allah. Nikmat mata bek wae diproses. Poe ieu dia ngicep kos kitu sabaraha kali kangeunahan ngicep, poe ieu mah lain deui peureum teh kos kitu, ketika neuleuh anu nikmatna kos kieu, ketika neuleuh tangkal ieu mah kanikmatana lain deui, ketika anjeun poe Kemis poe Jumat ngicep peureum cek Gusti Allah dibulak balik terus ku Gusti Allah 500 tahun nikmat ngicep mata can kabales can bisa nyukuran. Mantak ka surga jang jauheun ku amal perbuatan urang sagede wali ibadah ka Gusti Allah 500 tahun. Pala hadirin karak ditagih diproses nikmat mata eueuh can kabayar. Masya Allah. Makana urang teh aya atuh jang jauh hendak melalui mana asup ka surga melalui ibadah urang.
Wih, cek urang naretel kiai kulama tukang sholat nu mana nu ngasupkeun ka surga Siti sholat nu mana pan sholat urang mah kieu ya usolli di musola ibu sholat di bumi hatema di sawah hatema di pasar jalan-jalan hatema inget kena baju hatema inget kena popoyan komo neuk hujan hatema inget kena poe ranginang masya Allah ranginang aing ambrek kaca gue make ieu salat nu eta nu endek ngasupkeun ka surga jauh amat ketika usolli fardhu dzuhri Allahu akbar kabayang tahu tong kabeh inna sholati wa nusuki wa syarimi wa kopi kabeh kabawa salat nu eta nu endek ngasupkeun ka surga atuh jauh cek urang naretel kiai kami gak bisa sholat khusyuk kamari salat dohor kuat 6 rakaat jelema linglung dia lain khusyuk teman gitu mah ndek melalui jalan mana ke surga sholat khusyuk jauh teu bisa khusyuk para hadirin sahabat baik sahabat cek Kangjeng Rasul kieu wahai para sahabat cek Rasul saha di antara anjeun nu bisa sholat khusyuk maka bakal diberi hadiah ku Allah sorban cek Rasul sadayana sahabat sumanget sholat maklum arek menangkan hadiahna sorban Kangjeng kabehan ge haroyong atuh para sahabat kena sorban Kangjeng Rasul Masya Allah begitu sholat anu pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq batal inget kena sorban Rasul nu kadua Sayyidina Umar sholat batal inget kena sorban Kangjeng Rasul nukatilu Sayyidina Utsman bin Affan sholat batal inget kena sorban Kangjeng Rasul terakhir heuh budak laletik kadar itu kan lieur aing mah itu budak laletik mundur mending nyusuk ka indung sia ka itu anak saha kitu ieu teh diurus ge ya pi hewan teh cara nyeuna tolol di babana dia itu ada itu puyang terus atuh ai jajan anggeus riwayatna ge terakhir Sayyidina Ali kakara kerek as karak kitu tah Sayyidina Ali karak endek asnek assalamualaikum cek Sayyidina Ali dina hatena asana aing menang sorban Rasul mah atuh kopong kabeh sahabat cek sahabat begitu beres salat Rasul kumaha aya nu husu di antara kami eueuh cek Rasul anjen Abu Bakar inget karena sorban kaula Umar anjen ge sami Utsman anjen ge sami Ali anjen mah rek anggeus langsung inget karena sorban kaula eueuh nu bisa salat khusyuk sagede sahabat hararese salat khusyuk teh atuh komo beungeut nu kararieu jang jauheun cek ulama benar rumah sa teh henteu ya diketik gugula teh rumah sama Haji Jamaluddin koma pula ke rumah sajalma doraka bupa hese nyeun salat khusyuk sagede urang lamun hayang khusyuk cukup inget urang teh keur salat ulah inget kana naon inget kana nu dibaca ku urang geus sakitu sagede urang mah husuna kartos henteu keneh bae belet amat aceng majing tah bala hadirin wal hadirat ya Allah jalan di mana anda ke surga melalui sholat hese cenah kiai kulama tukang puasa lah puasa orang puasa dendam pindah nyatu ti beurang ka beuting sugan ya urang naretel nek bulan puasa teh 2 poe deui ya Allah panjangkeun abdi umur nyampe ka bulan puasa ya Allah abdi rencana azam hayang hatam Quran 3 balik abdi azam hayang maca istighfar 100.000 abdi azam hayang maca sholawat menang 100.000 pernah kos kitu Rodiah mantak aing nanya ge eueuh can pernah eta bulan puasa nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji baju 2 daging 3 kue eueuh teu dipikirkeun taraweh mah padahal mah eta bulan puasa cek bulan puasa ketika sapoe deui bulan puasa geussan tanggal 29 isukan lebaran isukna deui memehna sapoe deui ka lebaran bulan puasa ngomong
pileleyan paturai patepang deui wahai urang naretel aing teh bagaikan tamu kumah pribumi lamun pribumina cuek ka tamu maka tamu moal betah di imah urang kos kitu deui Ramadan bagaikan tamu lamun urangna cuek kana Ramadan maka Ramadan teu karasa ku urang anggeus lebaran beh urang tinggal nyeselna karena urang teh belum tentu panggih deui jeung Ramadan hareup bener hendak make nu mana ka surga nu puasa boro-boro jam 1:30 keneh geus ngajajar na meja di hareupeun pembukaan lain maca salawat kalah molototan naon cenah ieu ieu rujak ieu bonteng puan ieu es campur ieu bala-bala ieu tahu bulat tahu penyon tahu gepeng geus kumplit kabeh cek bapak kolotna ka incuna jam sabaraha ieu kitu cek incuna karake cenah bahasa tengah genep angelamat geus ngagalibri gawak aing tabeh bedug di musola trong dur adzan Allah can keh nu adan datang kana bar gogodoh beak 12 puasa nu kitu nu neuk ngasupkeun ka surga eueuh jauh cenah kiai ulama tukang sedekah lah sedekahna gelebah yang kalem naon deui kiai ulama tukang ngaji lah ibu-ibu aya bedek ngaji emasna geulangna anyar 1/2 meter assalamualaikum sasalaman waalaikumsalam hampura carageun kabehannya cenah kot kiai kadeuleu nu saurang 70 gram anyar keneh kongkorongna geus ngiplik bae mah teteh mah geus 3 poe haridang we nu aya cenah ngaji nu kitu nu kasupkeun ka surga eueuh cenah kiai ulama tukang maca istighfar lah maca istighfar ge lamun salah kita gablek duit astagfirullah loba bayareun astagfirullah eueuh injemen bener kan nama istighfar nu eta nu kasupkeun ka surga kiai cenah ulama tukang maca Quran saminggu sakali kula hatam Quran urang kadang-kadang teu akur jeung tajwid ruba qariyin lil Quran wal Quran yal'anuh loba jelema nu maca Quran ngaderes Quran padahal sing horeng Quran ngalaknat ka dirina kunaon sabab teu akur jeung ilmu tajwidna nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun matak ibu-ibu bapak-bapak nu geus karolot geus ai teu pati bisa maca Quran puluh-tutan beta Quran kebet-kebet ku ibu kieu terus cek anakna emak meuni rajin barang geus ngadengekeun ceramah Ki Jamal ngomong dia mak cenah batur mangadares Quran sok kadenge sawarana pan mama teu kadenge aing mana hate orang yang tebeguk maca Quran hendak nu mana jalan ke surga kiai cenah ulama tukang maca sholawat lah orang naretel aya bedek maca sholawat aya gelap doang burijat Allah sallallahu alaihi Muhammad hendak nu mana maca saurang mah ka surgana eueuh hese makana iyalah aya atuh peringatan maulid model kieu moga-moga nyababkeun urang inget kana omongan seorang ulama tokoh sufi nu aya di negeri Baghdad Imam Siris Sikti muridna Imam Ahmad bin Hambal para hadirin nyarios anjeuna make bahasa man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah sing saha bae jalmana urang mana bae anu datang ka hiji tempat di mana di eta tempat dirayakeun maulid maka eta jalma sarua jeung meunang taman surgana Allah muga-muga urang kasupkeun kanu eta hayang urang naretel ka surga ai jacalalager ngomong nama embung ka neraka ih teu edan jawab namanya nu tilok salat ngomong nama hayang kasur nu tilok eta teh nu tilok ngaji ngomong nama hayang kasur
Eta ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang ting torek. Pamuda keur garapleh ngomong nama hayang ih tolol. Jaeta cekula manu gapleh doang nu teu peuti cager. Kunaon kitu? Atuh da lebih aya kartuna sagede korek aya ngabantingkeunna ala batang gebot. Modar dia. Jadi hirup keneh di modar-modar siling sapa. Mata ke dia pemuda ulah sok gapleh, mata nu tukang gapleh mah tareh paraeh. Aya eta siling sapa bae. Modar dia. Hajar deui ku seorang. Kojor dia. Jadi sugan aya urang naretel mah keur gapleh, barokah dia. Tuh jauh. Bener teh? Bo, masya Allah. Geus urang kumpul di tempat sarua jeung ngajemput taman sur. Masya Allah. Sabab urang mah rumasa jalma dorakman. Makana hadirin kulantaran ieu kiai lain Quran lain hadis bau diprotes ku ulama Baghdad. Imam Sirisik teh Anda berani mengatakan jelma datang ke hiji tempat di mana dirayakan maulid sarua jeung menang taman surgana Allah, apa dasar alasan Anda? Imam Sirisikti memberikan argumen alias alasan li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena moal pati-pati datang hiji manusia ke tempat maulid terkecuali tertanam rasa cinta hayang ngagungkeun ka Kangjengna. Mantak mun aya muludan datang bae teu diondang dua datang bae. Mang urang mana? Urang anu. Ih pan mang teu diondang. Ieu sarua nabi aing gitu. Ngan hadirna ulah karena berkat. Lamun bapak jeung ibu hadirna karena berkat, maka darajat ibu jeung bapak dipayuneun Allah sagede berkat. Maaf kadaharan mah sangeunah-ngeunahna kadaharan, sapelem-pelemna kadaharan, sapedok-pedokna pasakan. Ngeunah napasakan. Masya Allah dulur hanya batas tikoro doang. Ieu mah daging sapi, ieu mah daging kebo, ieu mah parai, ieu mah lauk bandeng, ieu mah belut, ieu mah gegesek, ieu mah anu, ieu mah anu, ieu mah anu, hanya batas tikoro. Lewat tikoro ngajedog dipeujit sapoe-sapoeuting. Bau hangit alebatana naon? Naon ngaranna? Tokai. Sugan ieu di jero beuteung pas ini. Di jero beuteung pas ini, Leo Kenjer jeung Sardencis. Cek Sardencis kieu, jer minggir dia. Dia mati naretel, dia mati lembur dia mah. Dia mati di ditu deket Nangrang kadinya tah ngahijina. Dia mati sawah tilutak dia mah. Ulah deket-deket aing. Cek Sardencis, maaf aing mah dikemas di pabrik. Laju aing mah make kaleng. Dibuatkan ke mobil box karena jalan tol yang lewat. Ulah dia mah minggir. Sugan iya Leo Genjer pas ini datang ke jero beuteung atuh henteu kumaha cek Leo Genjer. Teu bisa kitu cis. Dia ku ari mah jeung aing CS lamun dia busiat aing tai. Komo urang lamun ngahiji leuwih kental taina ge cenah. Mana tuh? Kanikmatan dunia mah sakitu. Bikang cenah we menigoli. Puak nama hangit. Bener teman? Atuh kagelisan marobah. Kagelisan masa sakut kagelisan doang. Jajal bika gelis ambuan ababna jam 3 peuting. Lamun teu bau tampolong tabur. Sok, Pak, Bu. Eueuh, dunia mangan sakitu doang kanikmatanana. Jelema cenah kasep 30 40 tahun. 50 tahun ka ditu mah eueuh pala hadirin. Kulit peot, ibu sanajan gagah dangdan hebat diurus awak lebah 60 50 ka ditu mah peot. Make bedak meni medok atuh doang oncom supaan. Geus teu beres. Nikmat dunya sakitu. Benar? Nah, iya bala hadirin wal hadirat, geus ulah karena berkat hadirna urang karena ngagungkeun karo. Bahkan cok Syekh Nawawi Tanara anu menang ngutip ti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami
dicuplik ku Imam Ibnul Jazri. Hadirin, dikutip dari ku Senawi Tanara, ku Senawi ku ulama kita, ulama Indonesia. Niki Senawawi asale wong Tenara. Tenara iku ning Tirtayasa, pun pedek ning Kronjoka. Weruh. Ngerti ta ora? Ih, klemen jing. Ora ngerti, wong Banten je. Ora ngerti Jawa. Bahasa Jawa mah babari, mriki, mriku, merokok ka dituna. Cek Senawawi kieu, geus bahasa Sunda bae. Lamun bahasa Jawa harese. Sing saha bae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan, maka ku Allah eta ahli kampung jeung eta jalma bakal disalametkeun hirupna satauneun. Amin gitu Rodiah. Hayang salamet. Amin be budak nara budi pagahan. Ih kolot-kolot. Hayang Pak salamet. Muludan gedekeun. Eta ahli kampung bakal diselamatkan ku Allah. Eta lembur moal kata rajang longsor, amin. Angin puting beliung, moal kata rajang lini gempa, masyarakat bakal araman, moal aya paling, bahkan lamun jelema tukang ayakeun muludan hidupna bakal salamet satauneun cek Senawi Tanara. Moal dicongcong orai, moal katinggang kalapa, moal kasenggol motor, moal katabrak tukang bilik deh, jalan pengbae tukang bilik maka ditu belok-belok. Moal selamat hirupna, moal koleset cenah kiai bisa bae ngomong cenah hirup bakal salamet, moal katabrak moal kasenggol tah tetangga kami kamari tah urang dinya tah urang warung tah urang mana tah tos ngayakeun muludan nya kasenggol motor tanya bara duit nyumbangna. Iya nu jadi pertanyaan naretel aya keterangan sing saha bae jalmana urang mana bae anu nyumbangkeun harta bandana sadirham. Sabaraha cenah? Terang ibu bapak sadirham. Sadirham eta 4 gram perak. Perak wali nu bagus 400.000. Eta 4 gram berarti 4 kali 4 16. Geus sadirham teh 1.600.000. Lamun jalma nyumbangkeun muludan 1.600.000 maka eta ahli kampung ku Allah bakal disalametkeun. Teu cukup ku amin kudu 1.600.000. Mantak nu kasenggol motor teh kamari tanya. Berapa duit nyumbangna? Meureun bae 50.000. Untung dia teu kageleng teh beuteung dia harita. Kasenggol keneh teh kasalametkeun ku 50.000. Kadenge 1.600.000 sabaraha cenah, Bu? Tuh 8 lalaunan kabeh ngajawabna lebah duit mah. Nyundang nuh nyai nama ununan ini ngomong ngenep nak nuh nyai mani ngorek sabaraha cenah Pak? Oi bapak-bapak coba ulang bae jawab. Sadirham eta 1.600.000 eta kakarak salamet. Bisi teu percaya omongan wali tes pentingnya kurang naretel. Urang dia iman ulah dikunci, tutup kan ulah dikunci, motor tenen di luar ulah dikunci. Bener tahan tuh omongan wali salamet apa henteu sok tenen ti sore motorna ulah dikunci bakal aman Pak. Kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk leungit nasib tah mangarana atuh kumaha aya geus nasib magati ulah nyalakeun aing atuh kumaha anu bisa ngelawan nasib lam jadah doh gati aja nasib apa? Gati kak nasib. Benar? Ada iya. Nah, bakal aman 1 tahun. Amin. Amin. Hiji tah, ingatkan bawa balik ka imah ingat. Buku kula masuk jarah rengkel magan ibu-ibu. Aya panghadirna panglumayana heuh gek dieu bangleuna. Di jam 7 keneh. Duang nu hadir kot. Ya Allah, ya Allah, yuk kadang ngobrol bae loba, cacahan bae cacahan. Cenah aing kamari mah cenah hadiran ka ditu cenah mudah teu menang berkat. Kalau mun mana umur itu aing meuni keheul. Oh, atau aing cenah mana tengah poe aing ngariung. Laju apuga wae teu kabagean. Ternyata lemur eta tah cenah ngondang ongkoh
bating torek tina kabina-bina delegeun ku dibalas ka eta lembur eta nu saurang lain deui laju cenah ngariung cenah keur isuka ditu ngariung lah ngan aing sareuk urang jerona lauk picungan doang astagfirullahaladzim bandeng sakeureut berarti eta jelema lain karena rasul ngariungna karena berak ulah urang menang berkat alhamdulillah teu meunang teu jadi mas alah kartos hiji talamun jelema tukang muludan hirupna bakal aman 1 tahun tapi lamun nyumbangna 1 juta tahun hareup awas ku aing mun kurang insya dengekeun urang nangrang sakalian ya jam minggu hareup kula kana ngerang haram jadah doang atuh ceuk kula kawing atuh geus si gantian urang naretel ceuk kula bagianana kitukeun Kiai Muhtadi Kintad atuh geus ceuk kula gantian lah ulah kula bae ieu cenah sarono bae cenah kana kahaji lain sona pada aing murah bae meureun deuleukeun ku aing minggu hareup mah kawing ku aing make target aing bener teh sakitu moal datang aing enggak jadi onang ka dia geus atuh gantian lah urang naretel atuh kuari bener teu terus 2 cek Nawawi Tanara moal baloba engket panjang di ditu diteruskeun deui dirit-irit bae ya ge 2 cek Syekh Nawawi Tanara lamun eta ahli kampung sok daek ngayakeun muludan maka eta ahli kampung ku Allah bakal dijembarkeun rizkina satauneun hoyong jembar rizki gedekeun muludan Pak alhamdulillah urang mah di daerah Banten teu di mana alhamdulillah ya Allah kuat berkah santri ya Allah papais kuat pakai badminton ampun aing di kobo kuat plak astagfirullah la ilaha illallah budak sia kabina-bina ucing kena lauk teu beukieun keur bulan Sapar mah lauk asin beak di mah kula ku ucing ai kuari bulan mulut cing daing kotok malih bae berkah bulan mulut masya Allah kejo kuat di para roe masya Allah lauk geremuh alhamdulillah dalah tuh berkah bulan mulut mah ya Allah kiai tukang ceramah serak kiai kori serak aya kiai nu calik diundang calik di ngariung teu serak mah ngan jakal gemper suku berkah bulan mulut nying balikeun nying berkat bener teu tukang ojek sampai ka pegat rantena bulak balik bae ka pasar jadi situ mahi berkah bulan ya Allah pohara jasa jadi bulan mulut bener tuh ya Allah ibu-ibu kedeng-kedeng ngariung kedeng-kedeng sarimi di mah pabalatak tuh ale-ale sakedeuna naon aya sarimi ale-ale sardenjis endog roti wow nanaon aya alhamdulillah berkah bulanmu bener tuh Bu bulan Jumadil awal gitu tuh tapi berkah bulanmu berkah Kangjeng Ro nah iya mata orang ulah sieun mudulan mah kudu nu gualalet eta lamun jalma ngayakeun muludan rizkina bakal jembar 1 tahun amin ingatkan ya teh lesok palelit dan muludan mah iya mah muludan nyumbang 50.000 nyokot berkat 24 atau lebatan garong dusun nu kitu mah 3 cek Nawawi Tanara lamun eta ahli kampung sok daek ngayakeun muludan maka lamun ibu-ibu bapak-bapak sok daek ngadatangan kana muludan sok daek ngayakeun muludan naon anu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul amin mantak lamun endek ngahadiran muludan geura gerentes naon dina hate mantak tadi kula enggeus di imah ya Allah abdi sedang ngiringan maulidan jeung urang naretel ya Allah pertama nama KBG hayang disapatan ku Rasulullah ya Rob tapi abdi teh hayang hasil maksud sebab Syekh Nawawi lamun urang ngayakeun muludan bakal dibere kes ganjaranna 3 perkara ku Allah tadi tah hiji bakal salamat nu kadua bakal jembar rezeki sataunan nu katilu naon nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah
Mantak kula tadi kerdima ya Allah abdi sejang ngiring ta'zim maulid rasul ka kampung masyarakat ieu masyarakat naretel ya Allah abdi hayang dijadikeun jalmi anu saleh manfaatkeun ilmu abdi ya Allah putra putri abdi ya Allah sing disarolehkeun panjangkeun umur abdi anu barokah jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat ya Allah indung kula hayang cager doakeun nya ku kabehan ieu umi kuring teh teu sehat tos 7 sasi Bu wiwis di dinya diranjang micen di dinya doakeunnya tadi berkah maulid ya Allah berkah maulid dan eta umi kuring singgera disehatkeun ku Allah dipanjangkeun umurna amin ya rabbal bebe jaheula tadi ge eta kintad eta kibad kula ka indung nu ka mana haji mi dengan doana nya bade maulidan ka mana baros oh berangkat berangkat kuring berangkat ulah berangkat kuring menang doa ti indung alhamdulillah eta diijinan kamari mah aneh indung kula teu ngijinan 2 panggung mi bade angkat ka lemur anu ulah atuh teu bisa kumaha indung kula nu nyarek umi baturan sabab umi kuring mah bobona ngan sejam sapoe teh Pak eta tidinya kudu di baturan sampai ka subuh teteh kula sare kula ngagantian sampai ke jam 7 isu capek kula henteu sabab kula bisa kieu doa indung bapak kula moal aya kula mun eueuh indung bapak kula mantap para pemuda mun hayang berkah hormati bakti kana jadi indung bapak ya Allah eta obrolan ya kuring eta kamari mah dilarang mi bade angkat ka ditu ka anu hajat ka anu ulah baturan umi di dieu atuh jam nu hajat jam 9 ngebel jam 9 peuting kiai di mana atuh di imah heh cenah kumaha tadina atuh teu kumaha tadi kayak kieu bae heh pancena jadwal ka imah kula mohon maaf indung kula teu ngijinan indung kula keur gering hayang dibaturan ku kula mohon maaf ulah karak mamang neuk saha ta neuk saha lamun indung kula nyegah eueuh teu bisa laju cenah kumaha kula geus kieu atuh sabada dia nu hajat heh ulah kitu cenah jajamah bisa kumaha onam mang onam gitu kumaha oh tah cek ulah wakil geus make wakil kula bisa make wakil Masya Allah liau pan 2 tempat 20 juta be eueuh eta ai ka dieu mah diijinan ieu atuh muga-muga bae balik tidak kagantian kitu nya hanya nu kamari teh kitu maksudna ieu mah muga-muga bae lah orang bau naretel terus geus naon nu digeureuteus sok ibu bapak geura geureuteus ku ari hayang naon cek Nawawi ya Allah Gusti sok geura trek nah teh hayang naon mun santri hayang boga ilmu anu manfaat amin geureuteus kana teh pemuda we geureuteus na teh ya Allah kawin ya Allah hayang kawin ya Allah ngalamar geus 8 kali di Ciduhan bae ya Allah Masya Allah abdi dukun mah geus biak 18 ya Allah Kiai hikmat nu mana geus tiang-tiangkeun ya Allah buhur geus biak sabaraha kilo boa teu mempan ya Allah make menyana ku mage abdi Ciduhan bae beungeut abdi ya Allah berkah maulid ceki jamal kabeh hayang kawin moga-moga si Dewi terutama ya Allah moga-moga daekeun ka abdi ngajodoh jeung abdi ya Allah berkah maulid yakin abdi berkah maulid ya Allah isukan kling biaya WA assalamualaikum cager ka kemod gimana Amod sehat ih cek si kemod mohon maaf ya ini sama siapa saya Dewi oh Dewi sinarian kok sinarian segala maklumlah orang naretel lah sinarian cenah Dewi nge-WA iya ini aja ini juga Dewi atuh nggak nyaho begini cenah terus Dewi emang ada apa enggak kangen aja Amod ini pengen kapanggih di mana kita papanggihnya atau di mana aja emang ada apa Dewi atau enggak kan dulu Dewi nyiduhan sama Kak Kemod ya dulu sih tapi emang dulu saya lihat banget Kak Kemod genek dulu mah tapi kalau sekarang mah ini habis bulan kok ruhai begini katanya Masya Allah Dewi juga aneh terus deg-degan aja inget sama Kak Kemod masuk kemarin juga waktu makan habis 2 piring inget Kak Kemod langsung sebeh aja cenah atau mereka nyatu nangis biak 2 piring iya kemudian sebeh langsung Masya Allah kemarin juga langsung lagi minum inget Bang Kemod langsung kebesekan Dewi oh iya terus gimana kita ke papanggihnya atau di mana aja
Ya udah dah cenah di itu aja di sono, di mana? Di Beti Cau. Dasar teu boga modal sia. Nah, cek pemuda, nah manjur ya muludan ya. Aing teu kudu modal deui ya. Si Dewi daekeun ya, bener. Dukun ge eleh ya ku muludan mah ya. Masya Allah, pala hadirin hadirat ta mantak gara-gara teskeun hayang naon bakal dikabul ku Allah. Sok wae ayeuna. Ibu-ibu ya Allah, salaki deugel ya Allah. Pagaweana nguseup bae ya Allah. Ari usaha teu beuki ya Allah. Ya Allah lah juga ableh unggal pentingnya balik jam 3 balik jam 4 ya Allah langsung molor udang jam 8 ya Allah langsung nyatu meni gede nyatu nang ya Allah abdi masadik semoga-moga ya Allah salaki diberi hidayah taufik ya Allah gitu ya Allah salaki abdi ngozek ya Allah Masya Allah ya Allah menikot keding punduk nang hideung ya Allah moga-moga ya Allah muatanan nasi rame ya Allah mun bisa macenan ini bae oh cemburu hartina mamadan. Moga-moga salaki abdi ya Allah selamat ya Allah ngajaigna ya Allah salaki abdi ya Allah tukang ngalah kalapa tukang ngalah dugan usaha nama pangluhurna ngada itu ngalah pucuk kalapa ya Allah moga-moga salamet eta kajuta ulah digeger sireum tataman ya Allah pan senep eta lain bapatah ya Allah ayo geura naon digerenteskeun hate hayang naon bakal dikabul boga contoh ke entah di kulama ya ke eta gawing batur kula rumah tangga 12 tahun kawau kula rumah tangga 12 tahun tadi pasien candik pasien katurunan ku Gusti Allah jadi can boga anak maena jelema beungar syariat beak Madura beak Jampang beak Surabaya Singapura Malaysia bahkan pernah ke Jerman berobat ku hayang boga anak aya dokter masur di anu diteangkeun sebab mampu ya Allah eta mah kiai cenah cai geus biak bener 3.000 aqua mah tapi encan di pasien katurun ngobrol jeung abdi tapi ceng ka haji henteu ngeluh henteu ji ka haji insyaallah ka haji mah ngadenge di anu der leumpang ka dukun paraji dukun naon ayo cangkeun nu penting ieu nyariat ieu masyaallah aya kun ojek ieu kula kieu atuh ka haji ieu aya omongan ulama sahabat jalma nu ngayakeun muludan gerenteskeun hatena bakal dikabul ku Allah masyaallah langsung maena ngayakeun muludan kulantaran jelema mampu beak 300 juta Pak muludan masjid Kebon Nagel opat diondang tetangga kabeh 2 desa kumanehna Masya Allah menang 1 tahun setengah datang deui ka imah kula bari ngagabruk ceurik alhamdulillah ka haji syariat mah ieu ti haji ari hakikat mah ti Allah subhanahu ieu kuari ka haji teh alhamdulillah kuari ka haji ngayakeun muludan kamari ka haji langsung ku Allah dibere katurunan ka haji kuari boga anak alhamdulillah ti pamajikan nu kadua nanda ibu-ibu kunang hai kunang akur bapak-bapak jawab cocok satuju ibu-ibu tolol atuh naon urusan anak panu penting mah bogaan iya alhamdulillah 12 tahun rumah tangga tadi bade katurunan ku Allah ai kuari alhamdulillah bogaan ti pamajikan anu angges mantap lah coba cengir haram jadah doang dihewaeun Rabbana karim eta ibu-ibu kunaon teh Bu ih bating torek minti nama ya Allah jenengan pohara tamuludan kok sampai boga anak batur ti pamajikan nu kadua ih bating nek naon sia butang bating kudu nuhun salakina kawin deui berarti salakaing kasep laku ih terus ya nah makana urang kuari teh kumpul ya sok keura niatan atuh hayang naon eueuh deui atuh intina mah kabeh hayang disapaatan ku Kang Jengrok leres gitu bener gitu nah lah urang cinta ka Nabi henteu cinta pernah panggil jeung Nabi pernah suka ngimpi tapi cinta nu edan jelema panggih henteu kenal henteu ngomong cinta ih bogoso teh si Dewi kasih kemod dari teh si Maman kasih Mimin wasilah kenal orang tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta gitu mantak orang perlu kenal saha Rasul teh mantak anak orang teh Bu tileletik
wajib ka jalma Islamna uninga jeung nabi utusan Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra tenyaho putra poho deui ai anakna arapal indung bapana henteu makana ibu nu pertama ngadidik anak mah naon sebabna al madrasatul ula indung teh madrasah pertama munasabah urang ditita boga anak anu boga pamajikan anu solehah sanajan urang lalaki teu ejreg tapi teangan pamajikan anu solehah. Apa sebab? Ketika seorang ibu andil besar dalam kesuksesan seorang anak. Bo, lamun pamajikan endah mah sadaya salah kita tepati endah, rada geblek. Eta anak sok endah. Sabab indung nu deukeut ka anak mah. Contoh kuari, Nabiullah Ibrahim boga bapa Ki Azar. Nabi mah teu bisa dikasab, tapi mah keur contoh behelanan. Ki Azar teh kafir. Tuh boga anak Nabi Ibrahim indungna Nabi Ibrahim solihah atuh malah hadirin anaknya jadi nabi bapak nama kafir. Contoh Nabiullah Nuh bapak nama nabi tapi boga anak Kanan jadi kafir sakitu bapak nabi malah hadirin matak indung eta penting geus urang tadi titah pemuda heuy teangan pamajikan nu solihah amin sanajan urang teu soleh teangan geus teuing pokona teu laku ih pan tadi dengekeun mun teu laku hirup mah kudu ngaca atuh sia deui jeung sok heuh ambrek nyaho kulit hideung aing mah cenah hayang boga pamajikan nu geulis atuh ngaca dong atuh boga pamajikan nu penting urang bogoh solehah geus sakitu bener tak? Engke soalnya orang lamun orang kieu urang kulit hidung pamajikan putih fitnah ka batur. Misalkan aya salakina mah hideung pamajikanna putih doang oreo misalkan ya. Nya kue oreo teh apaan? Ajarona susu putih aya buluanna pan hideung biskuit teh tah. Bo, mojana leumpang dak saca saya teh cenah eta dak. Atuh eta cenah pamajikan anak. Aya eta atuh salakina masyaallah yakin dipelet sumpah demi Allah dipelet cenah. Tuh pan jadi fitnah ka batur Pak. Biasa-biasa baik. Hei, teangan awe anu soleh moga-moga pamajikan mun menang jodoh sing solehah. Hayang boga jodoh solehah. Hayang boga pamajikan anu bager. Hayang pemuda boga pamajikan anu narurut. Teangan nu buta. Nurut eta mah. Pancen si hayang nu nurut atuh ngusruk los kasusukan. Hei. Al madrasatul ula matak ibu lamun ya anaknya dipandian ku ibu atau anak keur kumaha bae keur ku ibu dipakaian-pakaian keur dipakaian calana ibu sasalawatan naon bae eta mah sifat 20 tah wujud kidam baqa mukhalafatul qiyamuhu binab wahdaniyat qudrat tak urang mah ulah iluan pepetalan jeung anak leus teuing anak mah sakamampuna bae engke ka geus gede mah moal petal ieu mah indungna mentang-mentang anak leutik nyun inam aqo ola atulil awaici iau ya kumaha ya iau inap anak iat unot iloknat moal bener anak-anak urang mah biasa bae doang anak ulah nu leutik cek ulah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, wa Nakir, Raqib, Atid. Urang kudu kitu. Eta anak ulah meleutikkeun ieu pancan pasehat. Jibril, Mikail, Icopil, Anyoil. Sanes Anyoil kasep Azrail, Anyoil. Atau Anyoil bae. Engke da lamun kitu kebiasaan kana petal bae ka dituna. Tunya tunang mong poyongo di poyong karena polongnya poyongo aing kamayi macam manggil oyah dina iyang ajo dicoyok poing huyuna iyoyan cenah awas uyah sajayan
Kayak jam seberapa? Oke, ulah terus. Mantuan mayar henteu. Kuat kerang alamat tukang parkir kakula. Terus. Engke bae diteruskeun di itu deh di mana? Di Nangerang. Gitu. Hei, Bu, Madrasatul Ula. Indung teh madrasah pertama, bahkan anak kata lebih deket ke indung. Indung mah nyaho kana bakat anak. Matak deulekeun ku ibu ka mana bakat anak aing. Leus teuing salaki teu ceureuh sabodo amat. Di luar bae cenah salakina ulin, teuing di luar salaki batur, di imah pamijikeun salaki aing. Teuing geus aing mah nu penting harapan anak geus ceng mak geus teuing teh mama kumaneh nya. Mama kuari aceng jeung neng. Pokokna neng geus geura masantren ka anu supaya gerak talar Quran, make tudungan jaga di akhirat. Bapak mak kumaha dia bae teh mah dia mah cenah. Ya kuari geus ingeutkeun ka dia cenah teu balik-balik. Masyaallah bae mata aing mah sareuk haran geus kuari mah mama aceng bae tah geus bae ketika salaki teu pati ceudeg leus teuing tumpuan urang anak didoakeun ku mak aceng supaya hasil endek usaha geura usaha didoakeun ku mak muga-muga ya Allah Gusti anak abdi sing maju usahana langsung main dagang cilok didorong bae kana gerobak maju terus yo ulah eta doa indung tolol eta ya Allah enggak gitu indung mah nyaho kana karakter anak lamun anak ibu ti leuletikna resep hujanan daftarkeun angkatan lautan abri beuki ngebak sih mah itu lamun anak ibu ti leuletikna ngang tukang ojek geus gedena sana lamun ti leuletikna beuki ieu anak nuleutik ya ti leuletikna anak ibu mah beuki dan ngaranna beuki prit waduh asana jadi hansip untuk tukang parkir eta nyaho ini kana bakat anak mun ti leuletikna daftarkeun ka Ustaz Turmudi anu sakolakeun kitu mun ti leuletikna anak ibu we jago silat eta geus gedena daftarkeun gurukeun kana Cimande hebat Cimande Cikalong Cigundewa beak kabeh ku Cilaka mah wah nu bisa nagih cilaka cah jelema gagah cenah pinter kuda-kuda di kamar mandi labu wabu cek incuna abah kunaon aing labu pan abah guru silat teu katakis ku aing laleur mah cenah bener teu anta keur mah nu jago kecuali kotok teu nu sampurna kecuali rokok terus Madrasatul Ula mantak pala hadirin wal hadirat urang dina peringatan maulid ngadangu kisah-kisah Rasul di antarana Rasulullah mah cenah ge yeuh san urang sok diomong-omongna perjanji Masya Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' kudu barisan maja berjanji pemuda Asep Bager marhaba kudu bisa ieu mah marhaba nu bener 10-an nu teu endah 200 atuh eueuh eleh kabeh eta mantak mun marhaba ulah sok ditalar aya teu bisa mah fotokopi ke masyarakat bikin bukuna saurang-saurang gitu mantak awal kudu barisan ceng iya kuari coba tahun hareup andai kata karolot misalkan kalau dituna 10 tahun ke depan urang teu bisa teu bener marhaba muludan kumaha ya kudu marhaba muludan mah nya bener teu ngan aya marhaba mah tuh teu cara maca Quran aya maca Quran jeung tajwid aya marhaba mah teu kudu kintad mun marhaba make tajwid atuh ripuh moal akur contoh marhaba ya biar tempat pemuda wayo cenah siling surakan geblek geus teh cenah asal calangap lah heulanan eta kintat atuh cukup kitu mar atuh kudu kitu coba hayu ilmu tajwid mar atuh mardiah ada teu meureun teuing marjan
ting Maryam meureun pan tulisan marhaba au alipan tapi kita marhaba ya ayo jajan make tajwid mar oh ngeunaheun moal ye hayo kira kun syafi'an ya habibi hayo jajan make tajwid kun kuntilanak jangan dituang ke bisa yang mangke atuh pan kun eta kun fil amar kaf nun teu make wau lemah urang maca mah kon pan gitu komo geus kolot mapannya mun jakal kolot kon batuk tengah dibikin teu daek teh kanu ngorah aya kumaha na bae mik lak sakalian teh kunaon mantap kumaha ku ulah teu tebu haram ada doang kudu bari saya marhaba eta marhaba kudu make buku ulah geus poho pernah kula muludan heubel paladirin jadi kuda eta mulud pertama marhaba amprekan eta ustad poho lain kadinya ieu aduh salah asup kami marhaba eta poho barang kabehan paroho eta kiai kolot mamaran saria mata ke aja balalajar marhaba kami cari cing be amun bah ajuk mah ya geus kieu bae sallallahu ala Muhammad atuh geus turun kabehan lajuna mah geus sana sapotong marhaba atuh geus sallallahu mah atuh geus sendiri mana ge asa geus sallallahu atuh geus beres hei terus awas ya bo pak wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' Kangjeng Rasul mah cenah ge banget isinan wat tawadu jeung tawadu isinan kumaha Rasul kieu Rasul teh kunci surga dicepeng ku Rasul para hadirin bahkan cekang jeung Rasul innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha sesungguhnya surga diharamkeun cek Rasulullah jeung nabi-nabi nu sejen kecuali kaulah heula nu asup ti heula wa hurrimat alal umami surga diharamkeun jeung umat-umat nu baheula hatta tadkhulaha ummati sehingga umat kaulah heula nu asup masyaallah eta Kangjeng Rasul ngenanggung umat model nu kararieu atuh model nu kumaha nu kararieu model urang ieu nu darareug teu daek ariban bararad nararak ya Allah ditanggung jawab tuh ku Rasul wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati masya Allah surga diharamkan jeung umat-umat tu sejen terkecuali umat kaulah heula nu asup makana ketika neraka ditutup Muhammad cek Kangjeng Rasul teangan bisa aya umat anjeun nu nyelap keneh atau Rasul asruh di langit di neraka kahiji sampai ka 7 sebab neraka pintunya 7 surga 8 diteangan ku Rasul disingkap-singkapkeun ya Allah barang di dieu bener budak neretel doang cek Rasul urang mana ku maneh naretel Rasul gegeraan teu kawawa geura angkat ku panas kumaha tadina ulah loba omong ke bae atuh kumana Islam atuh Islam Rasul sok salat Idul Fitri doang ulah loba omong Rasul pernah puasa ngan 3 poe aduh pernah ngilu muludan cau gejeloh pernah maca sholawat atuh aya gelap doang akhirna kumaha ta iman sia cek Rasul ka Allah iman ka Rasulullah iman sanajan para hadirin urang dosa gede boga keimanan ka Allah jeung ka Rasulullah sagedajan eta jelema boga iman sagede kuman bakal diangkat ku syafaat Kangjeng Masya Allah pan eta debat begitu di neraka umat Islam anu maksiat asup ka neraka ngobrol papanggih jeung si engkoh Cina hayya cek si engkoh kamu orang naletel kamu tetangga kiai kamu Islam tetangga kamu Islam kamu orang Muslim KTP kamu Islam tapi kenapa kamu bisa masuk neraka
cek singko koe onam make onam tas singko ngomongna koe onam masuk neraka wajal-wajal saja sebab koe bukan Islam. Kamu orang muslim Islam kenapa masuk neraka? Udah naretel cicing bisa ngomong ulah lo ngomong koh dicabok dia koe. Hanya ini di neraka tidak bisa coba cabok karena panas. Nekumaha tayo. Nekumaha. Hanya kamu orang Islam, kamu orang Muslim, orang naletel, tetangga kiai kamu, dekat musola rumah juga. Ada pengajian, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Koe onam, make onam dia sing kok ngomongna. Masuk neraka wajar-wajar saja sebab koe di dunia kaya layak. Yang punya pabrik biskuit orang koe, yang punya pabrik salimi orang koe, yang punya pabrik sampo orang koe. Orang Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Kadinya nama deui. Waduh. Teu bisa kumaha eta. Cicing bener naretel. Hanya kamu orang naletel, kamu orang Islam. Kenapa kamu masuk neraka? Koe onam, maka onam dia sing kok ngomongna. Koe onam masuk neraka wajar-wajar saja, tapi koe di dunia kaya layak. Lihat uang koe banyak, perumahan koe hektaran dulu, rumah koe 3 tingkat 4 tingkat, istri koe cantik-cantik. Kamu orang Islam, rumah mau lubuh, udah miskin, istri kamu udah hidung, bengek, judes, monyong deh jenah. Atau warah kenen, warah kenen, ngehenen, betul bisa ngomong. Tanem be aya sapaat Kangjeng Rok ngasih ulah cuma cengin ici haram jadah doang tak iya bu ya nu darun ku urang geus Rasul mah tawadu tawanan sadidal haya isinan sehingga Siti Fatimah harus kieu Rasul bade naon atuh anjeun kudu ibadah pan anjeun nak kunci surga deh cepeng ku anjeun kunaon kudu ibadah sagala anjeun mah Fatimah abah yang ngajadikeun abah kulantaran abah diutus ku Allah nabi akhir zaman imamna para anbiya wal mursalin kunci surga dicepeng ku abah hayang jadi abdan syakura termasuk hamba anu syukur ka Gusti Allah alim jadi abdan kafura sehingga kunci surga geus dibikeun ka abah teu ibadah mah atuh naonan Fatimah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dididik Kangjeng Rasul teh ayat contoh seueur uswatun hasanah contoh suri tauladan dididik Kangjeng Rasul tong jauh-jauh bu pak urang keur kamari katarajang penyakit aya musibah ti Gusti Allah corona ngaranna dititah mencuci tangan bener Islam mati baheula dangukeun lamun urang hudang ES makruh lamun langsung barang dah sunahna urang kukumbah leungeun heul ieu mah tos ngariung muludan isuk menang berkat hees mena tos dohor udang jam 3 lapar kecawung pake gemblong diuapkeun makruh kudu sunahna kukumbah heuh kunaon eta urang hudang hees disunahkeun kukumbah leungeun sebab cek Rasul anjeun teu nyaho ieu leungeun leuleumpangan keur hees ka mana nu lego ka kodok nu bala ka 4 tuh ka kodek sagala komo santri pada rudu gagar beban sampai ka leneh eta kanyut pan teu karasa ngandung kuman maka disunahkeun urang-urang hees kukumbah leung makruh langsung lamun langsung barang da kartos mantak pantes cek Rasul bu'istu bil hanifiyatis samha aing diutus ku Gusti Allah mawa agama anu ringan nu enteng ngeunaheun cicing di Islam mah ieu meunang itu teu meunang diatur ieu haram ieu mah meunang itu mah makruh ieu mah sunah ngeunaheun mantak lamun hirup hayang salamat ikuti agama tapi ingat sekarang bapak-bapak ibu-ibu innad dina bada ghoriban wa sayarji'u ghoriban baheula Rasulullah ketika mawa agama ngumbara engke di akhir zaman cek Rasulullah jelema nu nyekelan agama bakal ngumbara disengsarikeun diledek dihina ulah nurutan kitu tuh itu macam naon ortodok tuh usum padahal aya jelema kokona kupluk pecina biasa bae sendalna sabelah lain ih ka jelema hormat berjamaah nanti lok tinggalin ngajina unggal minggu aya bae ya Allah kata tangga bager tepi hewan jelema ye teu nyaho HP teu nyaho ieu teu nyaho itu kumaha ngomongna ulah doang si eta mah kuper gitu padahal eta nu bener
jelema kuari parawan make jilbab make rapi make syar'i diseung-seurikeun dia parawan-parawan mun dipotong nini make jilbab meni kos aing lezing deuleu susu aing nongtot ya deuleu cidaya nongtot susu aing bujur aing maracap jelema gendut make kaos percis doang nangka di karungan lembang pot der tukang ojek deuneu leuh kuat ngusuru kasusukan disengsarikeun ku ari mah atuh jelema anu bener teh jelema rajin kam teh mending ulin yuk atuh buku teh mendak ngaji ngaji tuh bener jelema kuari teh di akhir zaman anu nyekelan agama ngumbara tapi leus teuing urang teh pala hadirin sadaya sanajan ngumbara kajeun nikmat dunya mah hadirin sadaya hanya ukur sementara wal akhiratu khairul laka minal syadidal haya Rasulullah mah isinan ya Allah netepana bege nepikeun ka bareuh sampean anak aya urang dieu nepikeun ka bareuh sukuna ibadah aya nepikeun ka bareuh can pernah nincak mushola naudzubillahi min bu mantak salakitita papa geus kol keur peuting teh kadang kita teh cenah ki jamaah atuh ngadeng aing cek salakit bari molor eta Kangjeng Rasul salat nangtungna cenah beuna nepikeun kabar gampang bapak mah kabar atuh coba eta suku lempangkeun cokor kamu sol berjamaah lempangkeun teh ka pangaji kumaha jak ka sawah mah kuat ka pasar kuat ngalakalapa kuat nyalumbat kuat mutrik kuat macul di sawah kuat kami sampai kami kapacul ya kuat kemana macul kami ge ayo kunaon eta kamu sholat sakitu dekeutna teu kunaon pangajian saminggu sakali teu ku gek be diuk di pangajian teu pira diuk doang jeung macakeun kita mah kiai kakak mah ngeunaheun bae ngarti ungut-ungutan teu ngarti molor Bu, lamun aya pangajian ulah cicing. Boga cai panas termos bawa. Kamu sholat termos. Teh hendak sugan dengan kopina aing burung caina. Bener. Surudut inuman. Sahuap jelema ngadahar kadaharan. Ibu mere nu ngaji 10 rahmat, 10 malaikat ngadoakeun berkah ka urang. Boga sepandang deur, bawa sepandang deur. Boga kopina, dak sugan aing dideung boga gulana aing boga kopina doang. Boga kopi, bawa kopi gitu cenah kiai kuliah teu boga naon batuk bawa ku dia batuk kunaon lumayan batuk di masjid batur teu narundutan ngadenge batuk urang koh deui panjadi nyaring batur taku batuk urang pamjadah doang akur tah kitu nya wayah nanya tangges Rasul mah sadidal haya isinan ai Rasul ku pohara ibadahna ai urang umatna maka sabab sakitu berkah maulid Rasul muga-muga urang teh diberi hidayah taufik ku Allah amin ibadah sing ningkat amin sing jembar rezeki anak sing saroleh tur salihah urang sadaya panjang umur anu barokah jaga di kiamat meunang sahabat Rasul amin sakitu nu kapiatur muga aya manfaatna pas kula ceramah sajam saparapat ieu mudah-mudahan hadirin hadir aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat kebaduan kuring Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah wa ahyina bi la ilaha illallah wa tawaffana ma'a la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata ma'a la ilaha ma'a man qala la ilaha illallah wahsurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah Allahumma ja'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.